Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami Abdi Zara Aule Gunawan di kelas IPA 2. Di sini Abdi bakal ngabacakan pidato dalam bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kuring di pika hormat, saesyana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atos maparikeun rahmatna ka urang sadayana dugi ka tiasa kumpul di tempat ieu. Hantep hilap, salawat serta salam urang curahkan ka Nabi Muhammad SAW, keluargana, sahabatna, sareng umatna nepi ka akhir zaman. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggen dina acara paringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-77 ieu. Bapak Kepala Sakola, miwa Bapak sareng Ibu Guru, kitu deui sakumanara rencangan sakola sadayana anu kusimkuring dipika hormat. Dinten ieu dina raraga paturuy tineng, alhamdulillah urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang taun kemerdekaan negara urang anu ka-77. Paryogi ka uningna saeur pisan pangorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kemerdekaan negara Indonesia. Kukituna urang salaku generasi muda penerus bangsa tos sakadeuna neruskeun perjuangan pala-pahlawan urang. Ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade ajeng kaharepna. Sajabina ti eta saeurkeun hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka mengisi kemerdekaan ieu. Sapertos ngejauhkan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran, sarta saeur anu sanasna intina. Urang sami-sami hayu babarengan ngisina kemerdekaan ieu ku hal-hal positif serta manfaat pikeun diri urang. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti simkuring, hapunten anu kasuhun saupami dina biantara ieu aya pasangem anu kurang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.